Menghilap, disukai, dikomen, disubrek. Tadi siat teh. Udud. Mainnya anak buah udud bos nih. Burang. Duh penghasilan orang sabar ya ka dieu deui. Ngelel. Siap euy Ramo. Mican. Encan lo bawa kene. Sama orang bos ayeuna euy. Wah lumayan lah. Yang naik haji mah ya. Wah, cukup bos. Ya jadi. Pas ya. Tapi kurang keneh jeung naik meuli sawahna itu urang teh euy. Uang megat dia ayeuna mah. Urang hayang kacamata juga obos euy duh asal ada gaul anjir euy. Hayang kasep kos aing. Hah? Kudu perawatan sia teh atuh. Ame kasep kos aing. Ngan sia mah perawatanna ulah ku seger senau. Perawatanna ku oli ame hideung ka beteung-beteung. Anjir bos aing kalau ngahina aing teh nang perawatan ieu teh goblok ha. Kita geus aing teh geus ku odol, geus ku rinso, geus ku baiklin anjing keuman 7 turunan ogenan anger kieu anjing bawaan meureunna nya. Aduh, Maneh mah dosa ti orok meureunnan. Dilaknat ku pangeran. Dibeledug ku pangeran mah teh nepi ka gesang kitu nepi ka ayeuna Gusti. Insaf eling. Cenah urang ketang urang teh perampok, mau perampok kasep. Kudu nage serem urang teh. Kudu maco, kudu dagel kos aing tuh. Kurang kumaha dagelna aing. Mantak di muka bumi ieu teh dipika serem aing teh dagel. Sok lah ayeuna mah urang mulai deui megatan jalma da jatah ka dieu teh bagian urang. Lurah RT ge geus ngadukung kana pekerjaan urang teh. Profesi sebagai maling teh da berharga urang mah. Sok ah mulai yuk ini. Ini tah buring berang. Melakukan yuk bersihan. Gila itu. Saya liwat wae. Da karek aya suara-suaranya jauh. Kira-kira bakal menang mal urang ayeuna. Asa poek kieu. Poek kita sa di pantai. Ieu poek. Asa ngabelegbeg. Heeh, ngabelegbeg poek. Baru dah. bos anjir. Asal ada kitu aing mah euy. Poek. Oh heueuh di kacamata poho anjir. Caang heueuh berang keneh atuh. Pake deui. Poek deui. Aduh. Poek baru dah. Mane di dieu? Aya heueuh si lalu ngadampingi bos. Dagoan di dieu sia. Pegat aya jalma nu ngaliwat. Ku aing di pegatan di dieu mah naon aman pokona mah. Heeh. Ngolat hiji moal ngolat hiji acan. Pak bos, berangkat dulu di sana standby. Oke, sip. Yang Sang dokter ulin ya telah kemarin baru bulan gatrik tuh. Galungan ya teh asal kenal acan. Kulin ngajaran kabeh hareup. Hey. Aya naon ieu? Tatoan euy. Da urang mana duitna? Duit naon urang mah rek kulin ka ditu. Duitna moal bener. Barudak nu mah rek gatrik. Sing tunggal di dia. Anjing, aya pegatin ti budak leutik euy. Hah? Aya budak leutik kan Budak leutik. Eueuh budak mah kolot. Tapi tatoan juga obos. Serem teu kaos aing. Anjing serman itu euy. Bohong sia mah. Ayo uang teang. Asa uneuk dik serem di dunia ieu kecuali aing. Anjing Sekarang heula. heula. Heeh, keh heula. Budak Tapi tatoan. Oh budak gua kolot waktu tahu naon. Palak, gewat, palak. Mana budakna geroan? Tuh anjing, ka dieu sia teh. Naon mang? Ka dieu. Ngomong wae ka dieu. Nya preman kudu nyamperkeun. Ya asa. Arek ka mana? Rek gatrik barudak nu dagoan. Arek lewat ka ditu. Heeh. Bayar sia teh. Bayar naon? Parkir di dieu mah aya. Parkir senal naon ge da aya aturanna. 2000 ya gitu majang meuli orsto. Bayar da parkir mah 2000. Ya kan boro-boro dia. Kieu gewat. Tela duitna geuna sempak. Dua. Keheula ulah ngimpir.
mah, abi mau bisa meser orson. Ah, dia kan guru, dia kan. Cicing, masalah duit mah kudu ku bos. Aku aja nama bisa ngelewat orang. 2000 mah teu bisa kecil. Cing lah. Cicing, orang Terus misalkan itu gelas. kumaha tuh. Cicing ini dia. Orang sulap. Da, bedak mah kudu Ayo. sulapan. Asih. Heeh. Perem. Balik kadinya leungeuna. Angkatkeun ka luhur. Heeh. Wih nyetelan dia sepuna. Orang sulap. Mang, mang. 2000 mah. Garoblok jelema teh aing ngarek gatrik kalau diperegat. Kamu ayo tinggalan diperih ya mata aing. Tuh ku aing bejakeun ka mata palin bapak aing jengger meureun. Perih. Awas ku aing bejakeun ka bapak aing. Aing mah bolong. Udah dua di kelok hiji ya. Ya. Ima hijau tah. Tah. Anjing, itu mah jiga anak bos euy. Jiga anu budak nu loba sawahna itu mah euy, asa bakal ada gede ieu mah euy. Aduh. Anjing bos euy. Anjing, bos. Itu mah euy, budak beunghar itu mah euy. Di mana? Tuh, itu anjing mau HP. Teh heula, sia teh udah duae bos encan. Deseng di wir teh. Aduh, Kumaha dia teh kumaha teh kading anak bos euy. Bentar ya. teh heula. Anak bos naon? Anak bos loba sawahna. Lain bos meri. Lain. Bos loba sawahna loba segona itu mah. Loba segon. Loba Pare segon. lain segon teh. Lain. Naon atuh? Eta huut. Heeh, ieu Loba teh huut teh lah anjing. Heeh, kela. Kalau lumayan ieu mah. Heeh, kela di sabaraha ieu. Coba. Dia atuh urang mah ulah neang. Oh, Kudu senang nyampeurkeun mah preman neang, saya teh geus butuh. Orang kaya mah cicing di dieu. bukan di we. Di dieu we, bari dieu biasa. Ulah dieu ketang ke jager dieu mah. Nok tah hiji tah. Tah dekeun imah ayam masuk tah. Dua deui tah. Dua deui tah. Eta tah kenok. Aya naon mang ieu teh mang? Kela, kudu deula. Heula euy, kudu begat mah. Jelaskeun. Anjing, ieu bos, udah sekolah ieu. Kunaon kemayan keur kenyot? Cing, uang copot ieu ya. Dikeun HP. Naon mang dicopot mang? Cing, ngam lewat we. Teh heula ieu teh eusina naon heula bisi bokep maneh teh. Heeh, tinggal dikeula atuh. Janji ditewak Eta polisi. teh permainan urang teh makan pokona mah ku urang geus ditop apaan sagala geus ka Alfamart urang teh. Alfamart teh naon? Eta geuningan para ngasupkeun duit kitu. Oh, diasup-asup kitu hiji-hiji. Heeh, Bisa dicopot kurang. bisa ku Dina urang. ieu ge bisa. Bisa. Heeh, cekel ududna. Ieu mah masalah duit. Kumaha arek dipake di kurang kumaha ieu teh mang? Cicing, maneh mah da arek ngaliwat kudu mayar. Ieu HP teh naon urang mah teu ngarti. Oh, balik ke urang mah nya mang. Ieu teh dipakena kumaha? Contohan heula. Itu pokona mang eta teh aya musuh di dinya teh mah we mang. Ieu teh. Urang biasanya di kieu-kieu diiser-iser. Heeh. Main dia mah. Anjing main jigana. Anu aya nu ngepus ring teh anu kitu lain. Heeh gitu. Heeh. Tidur, Sok tidur, atuh geura ini teh aik main. Ayo. Ayo anu Pus ngepus ya mah. ring mah. Moal karame ya mah. Baka aing ngarti sebenarnya mah. Anu ngajaran we da ngepus batur sok kadang. Lewat tuh, anjing. Belet sia mah belet bos teh aduh. Poek sia teh. Iya kacamata tah, kitu keun heula. Aduh, kahalangan ku duit ke heula. Dia kan ditang, ulah ketang. Oh lah maneh mah pamali. Manya anak buahnya kalau duit. Dia teh aya musuh di mana dina semak cenah. Itu. Dina kadang hayang. Anjing hah. Kayak ceker gitu we. Siap dia menyepet senal. Power euy, sieun. Lo aing na kokoronangan kunaon ieu teh? Tina jembatan. Kunaon? Asa bawa duit lewat. Sebut itu teh. Balik palaknya. Anjing. Duit. Teh heula ieu. Nyapat ieu naon ieu teh kaulinan setan. Babetkeun lah. Oh piceun, oh udah duitna. Kamana geuning eueuh. Duh, pikir kamaranan jelema teh. Duh, ngara rojek ieu ha. Kok itu mah mending jadi tukang ngarit aing gitu ngarit doma. Jeung neangan palab doma. Duh, kalah maghrib kemana ya budak ulina. Tah ngarit jang parab doma teu mantok-mantok. Abong-abong ku aing dikolotkeun tina tangkal cau. Bapak, Tah, sia geuning mantok. Di mana we sia? aing mau. Pokoknya baju gimana tuh? Calipruk gitu. Ya lungkeun ke sawah, leuheut nanti deket palungan nanti teh wajahin heula we. Ari duit nu 2000 jang beli citrun ka manakeun? Tapi pikeun ka preman.
Aing orang teang premana sahadi. Hayo orang teang jeung bapak. Dapaleun aing boga ieu. Kaburu kalabur nu aya keneh, Pak. Ayo, urang neangan ojek ayeuna mah. Ayo, siap. Woi. Ojek. Siap. Ah, aya oge orderan teh euy. Ayo siap. Wah, ieu teh motor. Ieu motor teh. Ayo bang, ayo bang. Ayo, aing arek neang nu ngabegal anak aing. Ayo siap. Anak butut teh dibegal nih. Weh, cek diharap. Hei, geningan butut ya teh nu malak anak aing teh. Bapak Japon, anu ngomong teh. Ya. Gimana? Di dia. Oh, aya naon, Mang? Siapa jana malak anak aing? Lain malak orang minta parkir. Minta parkir dari sabaraha? 2.000 Pak. Yang mengkarton tadi nama Kadekan 2000. Cicing manya 2000. Mana teh 500? 2.000 sih teh. Tanyakeun. 500 mana teh teh? 500 wani untung cili bos aing. Ke heula, non maksud eta mah mau ari ka aing. Ngajak gelut lain. Yang ngarit lain. Jangan ngarit we nya. Yang ngarit ulah atuh Pak kok arek nenggelan preman Bapak. Manya. Sieun tona jiga gajah. Ulah Pak, tadi teh dipalak. Aya kawan kieu ulah di dieu ah. Heureun di dieu we. Naon kawan dikabikeun. Kabetkeun nya. Kok ngajak gelut make arit bi teh? Arek kumaha teh? Luat, arek digelutkeun moal. Arek Pak. Heeh, sok maju. Man, Menang aja ngeureun. kunaon Mang? Kalau mau jadi dinya, Bang. Sakeun ku aing. Geus kolot sia teh. Kurang adi hanyat ka dieu mah. Hei, adieu, tungguan ku aing. Adieu. Ya, tuh. Aya keneh. Kayu teh tadi. Mana anu bebejak bapak maneh? Lain. Arek kumaha taranyangan heula mah? Taranyangan emang bener. Heeh. Pamit duluan wae. Ampun teh. Ampun. Terus kumaha? Arek ngajual ge sorangan. Sukses. Anjing, aya motor. Lah, duit menang, HP menang, motor menang.